Aduh, ditinggalkan. Oh, jama. Astagfirullahaladzim. Eta mata geus minus sabaraha eta? Cik pariksa. Pariksa dibalik di kacamata teh. Astagfirullah, Neng Imas. Enggak lepet. Mana cai? Kopi. Cai naon lah. Tah, maya wae lah nu mentong. Aku geuleuh. Ai kamarinya naha, ditehan ka mana-mana beut eueuh. Dia tinggal diacuk geus dibere ku si bos. Rada mejeuna aya nama enceu, anu beungeut. Saya dengaran Imasnya. Tah. Cik tempo. Geusnya. Kabogoh teh ya. Alah, pasti. Kemana ya ayeuna urang? Ya terserah. Kemana? Nambung dah bisik dibawa di mogok. Mana motor nu kamari geus dikilokeun acan. Oh, wo. Di kamanakeun? Tundun, mogok. Ayeuna ka mana? Uli naik naon? Song naik sendawan romantis. Keur masuk walau. Geus lain pakean deui teh swallow teh. Bete mah. Keur macai herang kurut deui. Maya atuh. Nunggu, yang ulin. Oho. Alah, wawanianan. Ulin. Ada konsultasi Putri jeung si Elis. Suang ngadem-ngadem, romantisan. Hayang naik taman. Bersikucluk. Sasikucluk. Eta nu kabogohna. Nu leungiteun teh nu beungeut naon telepon teh. Luk. Oi. Mang Utrit. Gimana yuk? Halo. Jaga mata. Aing tulis di mesti awewe aing. Wis. Lagi boleh. Mau kemana? Perset ke masuk lagi. Kumaha kabar Crit? Teu sehat lain. Atuh maneh kalah nyebut Trit. Ngaran maneh eta mah blengem. Oh atuh, geus udah saruaran teh kutuk jeung kucrit beda saeutik unggul. Nya darekeun juga sen merarana. Ngaran aing pikolot aing. Ngaran maneh? Aing mati wuyut abis aran teh dikucrit teh. Bisa tuh daripada bete dia tidak bedi dia mah kan ulin tadi itu. Jir, awena alusnya. Jir. Tak, alus tak. Nuna tapi. Nyayu. Mata ini segar. Kurang ka ditu. Ayo. Yuk, kacamata hilian heula. Aduh aing mah ya lalaki make kacamata lope-lope. Oh, kumaha ieu aing telat teh eueuh digawe kieu ya. Nya bos, baru dakalan di. Nyaho ku ge. Saya teh lebaran bos. Ya dah eta. Bos, aing nu digawe teh suku-suku lain kamari teh. Aku aing nutugaskeun di kebun dia teh. Kumaha ya balabana ya? Tolong tuturusan dan masalahna mah. Heeh nya bener bos euy. Mana barudaknya teh didangi mah. Nya nelpon eueuh ka aing teh. Karma ieu kram deh ya suku ieu. Aing ieu tuh. Hei. Nah, bos. Saka ingatan aing kamari teh barudak teh marah ka awewe geuning. Awewe. Kandi. Apel, geunan. Nu bener mana eta banget ngkos kitu apel. Heeh. Aya nu daekeun eueuh awewena. Ah, yalah. Ade salah. Aslina kamari. Dan dibawa awena. Oh, terus kucluk. Oh, eta ada budak buleun dia teh. Eta si kucing itu ge. Mau awewe kembali ka ini teh. Aing nya nyahonya. Ayeuna tah makana uang teh aja yuk. Oh, ayo atuh. Naon bos. Adat. Aing uncep nama disebut bos mah belum apa. Ih, tuncep. Boga awewe 2, buku kabeh. Buku batur. Ieu naon ieu? Gitu uang ulin ya hareudang yo capek. Urang ka mana ulin ka ditu ulin. Urang ka ditu. Apa. Ngomong-ngomong, urang pernah gawe. Ini nyari ku si bos. Antang urusan
kebon non cek si bos teh tato cenah oh tato sia mah cenah kebon kentang teman bodoh kok mau aing naon awi runggak aja andi basin masak yuk lah tuang dariuk di dieu pemandangan caknya neng pemandangan di dieu mah indah Ada geuleuh. ini kos meni indah kos dewek teh beungeut na menurut nah indah kana nu ieu ya ya neng sarung heula ah ngecak redang bawa Lain maredang mati Bau. Cara disesesenan. wah eta teuing kitu Siga bau. 2 minggu tadi sese Oh, pantesan. pengen dia pusing Heeh. Tadinya. Koreng tadi dia tah. Tah, provokator. sakit kasepnya urang mah ya Geus galeng tong ngomong paham. Mah ieu. Itu naon itu tuh? Anjing. Naon itu anjing? Manuk di dalam naon itu barudak? Alah. Kuceluk. Eta dadelah teh ka teureut pisannya eta jelema gorengna ka dieu. Oh, itu juga buk. Ah. Dan kita digawe. Kok apel sih anjing? Samperkeun bos. Hah? Mau benar kieu mah bos. Samperkeun. Heeh, samperkeun. oke Dan goblok. Jadi kia ya marana di tukang ngentenya. Parogohan wae. Dah lah itu di ladang. Rekan bos. Awisan dibengkokeun, kentang can dikotakeun mana koslet daynya. Pamoana ya. Bosa deh anak binah dibawa ka itu nyaho tah. Ieu kumaha ya kuduna coba kos geja. Teu nyahoan aing ulun ke dalam suganya. aduh bos punten bos aduh Hilang. Dengeunah ya ku aing pecat nomarana jadi naon ya. Madang naon ya, ieu jadina. Komit aing di tang ngulup awe teh nyahoan aing ulun ke dalam kung. Erek mana ngadalah ya Erek. Coba. Kumaya dulu. Iya. Dah tenaga ramai ya. Bener oge si bos euy. Bisaan mana bos? Guru anti mana eta si kucur nang nyungsep gitu? hampura bos diri sih Tenan naon ku abdi diturun ke terminal. Teu nanaon. Oh, tenan Tapi naon. nanaonan. Kamu ku abdi tadi pasien ongkos. Ini pesan ka asik deui. Bisa ngajak. Usah iya kacamata saya. Si Aa. Pakai tang. Kacamata kos gitu. tulungan aing babaturan teh ro euy nu Allah eta si obos Aduh. age bandan Paduan aing. Ngesan itu deh lah. tulungan bos Erek age burung geus lah era Bos, minum bintang wae bos. Terus si kucur karunya teh tentuingeun. Oh, age baru bari ngubah itu budak lah dikembang karunya. uang sikatan beungeut na bos ame teu karadak teuing gandeng teh gitu Lah ka majikanna cenah. Bos, kabener wae lah aing eta pamajikan suk-suk digandeng gitu sih. Main baturan karunya teh lu deungeun. Itu urusan aku masih kucuk teh tanggung jawab. Kela dikumbah udah gitu mah. Keun alus lah ka haluru. kalem beungeut tadi sikat os kan naheun mang sikat tadi Siap. Iya. Kamu gue pulang. modus Elis. Gimana mana dia bos? Oh, mau jalan enggak? Iya, mang dah sarung itu mana? Di Jarut. Itu enggak duka bogo teh. Abdi we ge hese meunang anak mah modelan gorila kos dieu teh. bos abdi teh Wah, ilang abdi teh. Modus. Naonan garane ieu euy. Anjir, paingan si kucret mah awewe. Mang kenalan heula ieu mah euy lah. Kenalan heula. Tret, bulan mau dikenalkeun ka Ajangkum ya. Aduh, kenalan heula saha ieu teh. atas Elis Ieu lain di Mas. Ieu. Saya nama Elis anu kumaha Elis? Baca lain ke. Butut. Ini mulus ieu. adat Karituan we. Nasib si Aa kumaha? Anu na anggi. Aa itu aku celuk. Geus ngajenteng kita ngabeng ku kenawi kan Aduh, ulun di nanti jadi Bogohan. sorangan we. Geus mulai lieur, pusing deui ranyang deui.
Bos, ayo nama mending urusan si Kucluk bos. Dia uang sikatan, mak mending rada bolas. Berat. Eta mah gede teuing ngawakna ge. Leuwih mah ideal yo. Bro, teh jaa. Naon? Aku celok. Butuh kena kitu. Butuh jam kali itu dia. Lu ka dia pas kitu. Ini naon? Oh, jangan. Neng jadi awewe nang sarep teuing atau butuh gitu. Hei. Malah ajang ku moal. Ditukar tambah. Jeung si Boy. Itu Boy dan Hidung. Hidung bajuna, hidung bajuna. Yang teuingan si bos. 2 kali dikejeburkeun. Mending gogoleran heula ieu mah. Sedep pipis, sedep garing maksudnya. Itu. Cukup. Mantas sih mah euy. Diga putri duyung mah. Bos ah. Tengira, cara blok aing ditinggalkeun ke mapek kieu aja. Sanunan nu kos kieu di dieu nya. Luhur juga. Woi, salah. Gosok, ini gosok. Aduh biar kasep kamu ini dah kayak monyet terus. Aduh hari ini kucing molar beringun lagi yo. Tadi dia tuh. Woi, kata keren ini dia banget. Habis ingat ngomong. Cek doi. Woi. Mantap. Teuingan apa bisa lah. Teuingan mending balik we urang mah lah. Yang dibalik lah ya. Halo. Dan naon itu aja si Kucluk. Aduh, aing mah. Bos Anggi. Dewek. Dia ka apel asli. Ngomong. Oke guys, kali Halo, ini guys. kita Ting yang ke Episode 13. 13. Mantap. ayo naon ada Ayo yuk. euy, Sip teh. Bang Tenar. Ya, saksikan terus channel kami Pejuang Hijrah TV. Jangan lupa pantengin terus. Hei, ngomong. Oh, ngomong Itu kan ngomong. Ngomong. Bos, ngomong bos. Jangan lupa like and Subscribe. Cetak ya. Belum. Dadah. Bro. Yo. Sama jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel Pejuang Hijrah TV. Mau memperkenalkan pemain baru kami yang bernama sama nih Ram? Dea Amelia. Ya Amelia ya, sebagai Pacar lu cerit. Elis. sebagai Elis ya. Ini masih ya sebagai akhirnya Kucluk itu yang terpaksa saudara-saudara. Jadi ngabogos Ya. Pokoknya jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Mohon maaf kembali dan mohon maaf kepada kami semua. kalian semua. Kalian. Ya. Nonton main kami gak komplit. Jagung gak ada, and Suabe sibuk gak ada. Bos gareng, Sibuk. boy gareng. Main boy gareng juga gak ada ya. Boy. Mohon maaf. Tibur.